liar, dulu poe nangkring di pangkalan, hiji jajan. Kemana penumpang teh? Mau parik nih gitu? Jak. Rame aja Pak ieu mah. Mau menang sabaraha gitu? Cing, pika gitu ngitungna. 17 jelema. Ade euy. Kubenang loba atunya. Enya, pena urang ieu mah. Urang iraha atunya. Kebenangan wae. Sabar Ja, rezeki moal ka mana? Sugan we atunya. Moila deui. Kang, Ya. abdi bade masihan hadiah. Adi acara TV ieu mah jigana. Nya. Cik, kalau mana nya kamera tersembunyi na? TV-nya. Lain. Ieu mah ngan saukurek mere hadiah. Hadiah. Tuh, 100.000. tapi pangjajabkeun warga abdi ka Surabaya. Jauh atuh. Ah, henteu ketang. Eta kapul travel. Ka ditu mah sorangan we. Siap, abi we atuh. Kat full travel mah. Mangga atuh. Siap. Mana wargina? Antosannya Siap. wargina urang canak. Oke. Nah, iya Kang, warga abdi teh. Oh no. Nitipnya. Sok. Asik Om, mau nganterin aku? Yes. Makasih ya udah mau nganterin aku. Naik. Naik. Gak enak Om. Batman, Superman. Di sini aja Om, Pak Om. Aduh, cangklo Om. Om, sini Om. Wey, larang-larang terus Om. Gak mau naik yang ini. Pokoknya gak mau naik yang ini. Motornya jelek. Motornya jelek. Mungkin ini harus tah. Alah, kumaha tuh? Buka lu. Tuan tuh lah. Ini abi antu atuh mah tinggal. Kang jangan saya weh. Kang, biasa ngajajabkeun? Mangga. Nah, lumayan. Om ini aja Om naik ini Om, aku Om. Ya Om naik ini aja Om. Siap. Ngajajabkeun ka Aku Pul capek Travel. Om. Nah, didinya mah cicing. Nah, mun tos capean masuk kitu. Gitu. Iya. Mencapain cicing. Emang kitu, mau capean cicing. Balikin deh. Tuh bisa, kan geus perjanjian tadi. Tapi da tadi mah teh cicing jiga kieu atuh. Enggak sih mah rezeki urang. Balikin dah. Wah. Geus Ja, berangkat. Coba deh, Pak. Kemana sih Bapak teh? Jadi ngalengit oge. Anjing ya Mas. Spesial urang. Nah, kumpul heula weh. Motor leungit. Dari kanan yang pernah. Anjing beneran motor aing. Kumaha nya motor